Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendak deui dina materi bahasa Sunda kelas 7 masih keneh ngeunaan bab baguneman anu bagian katilu. Sareng Bapak Wasta Muhammad Erwin Nugraha. Dinten ayeuna urang sasarengan masih ngeunaan paguneman. Mangga siapkeun catatanana, siapkeun pulpen bukuna, siapkeun emutanana. Dina paguneman, ari paguneman teh dialog, ari dialog teh obrolan, nu ngagunakeun basa Sunda mah tangtuna kudu ngagunakeun undak usuk basa nu merenah. Naon ari undak usuk basa teh? Nah, hidup kuda terang. Undak usuk basa teh nyata tingkatan-tingkatan basa nu digunakeun dina nyarita. Tingkatan-tingkatan basa nu digunakeun dina nyarita. Naon mangpaatna? Nyata pikeun ngagambarkeun rasa hormat, sopan santun dina nyarita ka jalma nu diajak nyarita. Tah, dina bahasa Indonesia mah teu ngagunakeun undak usuk basa. Beda jeung dina bahasa Sunda. Matakna urang kudu bener-bener diajar nyarita nu luyu jeung aturan bahasa Sunda. Cobi ku hidup tingali contohna. Dina bahasa Indonesia mah kecap makan eta bisa digunakan keur saha wae. Ayah makan, ibu makan, saya makan, ayam makan, monyet makan, kucing makan, makan sadaya. Teu aya bedana. Tapi tingali dina basa Sunda tanu cetak beureum. Bapak tuang, ibu tuang, abdi neda, hayam nyatu, entog lolodok. Tuh, benten-benten tuang, neda, nyatu, dahar, lolodok. Eta teh ngagambarkeun tingkatan-tingkatan basa nu digunakeun dina basa Sunda. Anu aturanana teu tiasa dibulak-balik. Misalna kecap tuang digunakeun keur hayam, kecap nyatu digunakeun keur bapa. Contoh, Bapak nuju nyatu di dapur. Eta kalebet kana hal anu teu sopan dina basa. Mahnya bapak nuju nyatu. Atanapi, "Ih mamah, itu hayam nuju tuang dina kandangna." Salah. Sabab ari tuang mah khusus keur ka jalma, khususna jalma anu kasaluhureun. Nyatu mah khusus keur sato. Jadi kade tibalik hidup dina ngalarapkeunana. Undak usuk basa Sunda dibagi jadi sababaraha tingkat. Hiji, aya nu disebut basa kasar. Basa kasar teh basa nu digunakeun keur nunjukeun paripolah sasatoan. Jeung digunakeun lamun urang keur ambek. Lamun objekna sato, gunakeun basa kasar. Misalna beuteung ucing atawa ih bapak itu domba keur kiih. Domba kiih, bener kiih. Lamun objekna sato eta kalimatna leres. Ulah kieu, ih bapak itu domba nuju papang. Salah. Dari papang mah khusus keur ka jalma. Atanapi ih monyet keur dahar. Leres. Ulah monyet keur tuang. Salah. Basa kasar oge bisa digunakeun lamun urang keur ngambek. Ngambekna geus kacida, geus teu katahan, tapi ka urang teh ngaluarkeun kecap nu kasar. Khusus keur ngambek. Sia, aing, eta basa kasar. Itu bisa digunakeun, bisa lamun keur kasasatoan atau lamun urang keur bener-bener ambek. Nu kadua, bahasa loma. Ari bahasa loma teh basa anu mirip jeung siga basa kasar digunakeun dina kahirupan sapopoe ngan khusus ya keur kababaturan nu sapantar jeung geus wawuh akrab. Ari loma teh akrab atuh. Jadi bahasa ieu mah khusus digunakeun keur kababaturan sapantar, saumur jeung geus wawuh, geus akrab. Contoh hidup jeung babaturan kan sok ieu geuningan. Dan duh urang nyeri beuteung. Dan urang nyeri beuteung. Beuteung di dinya kadanguna siga basa kasar. Tapi sabenerna mah
lamun dilarapkeun keur kababaturan nu sapantar jeung geus akrab jeung geus wawuh eta kalebetna jadi basa loma. Lah urang mah leumpang we balik teh, leumpang we siga basa kasar, tapi lamun dilarapkeun kana kababaturan nu sapantar geus wawuh eta jadi basa loma. Ulah kade ulah hidup kena-kena geus wawuh jeung guru, bapak eta beuteung kunaon lepat, sabab hidup jeung guru henteu sapantar sanajan geus wawuh. Nomor 3, basa lemes keur sorangan. Tai basa nu sae, bahasa nu sopan nu ditujukeun keur diri sorangan. Basa lemes keur sorangan jadi objekna teh keur ka diri sorangan. Aya oge nu terakhir, basa lemes keur batur. Artina basa nu ditujukeun ka batur nu saluhureun utamana. Contoh ka bapa, ka mama, ka guru, ka ustad, ka Pak RT, ka aki, ka nini. Sok sing bisa hidup ari jeung babaturan mah ngobrol akrab biasa sing bisa, tapi kok utamana ka jalma anu saluhureun mah urang teh kudu bisa robah, kudu bisa leuwih sopan, kudu bisa ngagunakeun bahasa anu leuwih pas, anu leuwih mernah. Mana bahasana, mana carana, kumaha carana, sapertos kieu mangga tingali. Nah, ieu tabelna. Undak usuk basa Sunda teh seueur pisan. Mungkin wa aya ribuanana, tangan dikeuleuh we 10 heula. Aya bahasa kasar bahasa loma, keun ieu mah tong dibahas. Bahasa kasar jeung bahasa loma mah da hidupkeun pasti apal. Nu dibahas ngeunaan bahasa lemes keur sorangan jeung bahasa lemes keur batur. Ari bahasa lemes keur sorangan mah nya keur diri urang sorangan, ari bahasa lemes keur batur mah nu ditujuna teh batur. Contoh urang ngobrol ka Pak Guru bade naroskeun namina, nu mana kecap nu dianggo, nu nomor 1 tingali, nu mana nu kecap nu dianggo, urang naroskeun nami guru, pasti kecap nu dianggona nyata kecap basa lemes keur batur jenengan. Kumaha kalimatna? Contohna teh Bapak punten jenengan teh saha. Eta kalimah leres pisan, sabab jenengan teh naroskeun ngaran, naroskeun nami bahasa lemes keur batur saluhureun. Contoh deui urang ke ibu guru, ibu punten bumi teh di mana? Leres, sabab bumi kalebet kana bahasa lemes keur batur. Lamun hidup mah ditaros ku ibu guru, neng bumi teh di mana? Hidup ngajawabna ulah bumi deui, tapi rorompok, sabab rorompok mah kaasup kana bahasa lemes keur sorangan. Sorry ibu guru teh, neng Rini bumi di mana? Rini teh ngajawab, oh ibu rorompok mah abdi di Cogreg. Leres jawabanana. Atanapi aya guru naros, jang jenengan teh saha? Hidup ngawalna kumaha? Wasta mah, atanapi wasta abdi mah Dadan, wasta abdi mah Gifari, wasta mah Asep, wasta mah Zaid. Jadi wasta teh keur diri sorangan. Contoh deui, pun biang, ari pun eta teh ngagambarkeun anu urang. Pun biang, indung urang, tuang ibu, ibuna jalma anu dituju. Contoh deui urang bade naros, aya Pak RT sigana tos uih ti mana duka ti mana. Syukurna teh ditaros, tinggal di nomor genep, balik wangsul mulih. Nah urang naros ka Pak RT ngagunakeun balik, ngagunakeun wangsul, atanapi ngagunakeun mulih. Laras mulih sabab bahasa lemes keur batur. Bapak mulih ti mana? Tuh kan jawabanana narosna gitu. Ku Pak RT tadi jawab, oh wangsul ti pasar. Nah Pak RT nyebatna wangsul sabab bahasa lemes keur sorangan. Sok ku hidup ditingali deui ditataan deui. Nah, ieu contoh dina kalimah lamun urang keur nyarita. Di sana hidup teh naros, Bapak punten upami ngaran teh saha? Kecap ngaran keur ka batur mah salah.
da ari ngaran mah bahasa kasar. Kuduna Bapak punten, upami jenengan teh saha, leres pisan. Jenengan bahasa Sunda bahasa lemes keur batur. Nepangkeun abdi Yosi, bumi mah di Cibulan, cek hidup. Bumi mah di Cibulan, abdi Yosi, lepat atau leres? Lepat. Sabab ari kecap bumi mah dina tabenu tadi gen eta mah bahasa lemes keur batur. Lamun bahasa lemes keur sorangan mah disebutna teh rorompok. Janten kalimahna nepangkeun abdi Yosi, rorompok mah di Cibulan. Tah eta sababaraha undak usuk basa tingkatan-tingkatan basa dina basa Sunda. Masih keneh panjang pisan pedaran teh salares mah. Mung ieu kaheureut ku pembelajaran sapertos kieu janten Bapak teu tiasa laluasa ngajelaskeunana. Mangga hidup masih keneh bingung, taroskeun ka Bapak. Hidup masih keneh lieur, aya mamah, aya aki, aya ua, taroskeun. Insya Allah sepuh-sepuh kapungkur mah masih keneh tiasa ngagunakeun bahasa Sunda anu leres. Teu keng isin-isin sok taroskeun ka Bapak nu bingung. Teras ieu catetanana pelajaranana pedaranana dicatet sing leres, dirangkum upami tiasa hidup sing dugi ka ngartos nya. Mudah-mudahan urang tiasa patepangdi di sakola supados Bapak ngajelaskeunana tiasa langkung jelas, tiasa langkung jentre, hidup tiasa langkung ngartos. Hatur nuhun kana paratosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.